Eta juga teh pertimbangan eta. Kadang orang datang ke itu langsung nerima kasbon gope. Oh, di berah heula. Di modal. Yang tahap. Oh, nyahoeun. Di proyeknya kan. Jadi poe Sabtu gajian, poe Senin teh aya kasbon. Bere kadang saminggu 2 kali. Asal orang mampu we. Bayarna. Waktu gajian orang nerima leutik. Kan gajian leutik dipotong meureunnya. Jadi sistemnya di proyek orang Tapi dahar mun diberet itu. gitu. Orang eka warung arek punya masak sorang. Orang mah kadang samingguan balanya. Bener kadang kitu nya. Kan karagok jeung baturan meureunnya henteu. Sok sorangan-sorangan kadang. Kitu mah sigena lamun Mah tergantung mun urang kebetulan kitu jeung babaturan kadang 2an 3an. Amun kitu mah wudunan teu masalah sih. Nya. Wudunan Gocap ewang ya. Kitu. Mahi mah saminggu misalkeun. Yang meuli beas gocap meuli dengan ini itu na. Paling teu nu